Hampir 2 mingguan kemarin. Dia ngontrol ngarona. Ting orang teh ayeuna musiknya sepi ya. Kamaran atuh man. Ada malum banget gue dan musim hujan ya. Hujan ya. Nah, malum bae hujan mah kidunya urang teh. Kaleueur ongkohnya. Paling sepuh mah. Hujan kunang payung. Leueur kunang itu. Ayo apa jaban kaki tiga jangan ayo apa. Lain kamana teh paling gede teh. Marona teh pakai sararapi mah ayeuna mah dibiarkeun ku pandu pamarentah teh. Oh, pandi gemrot-gemrotkeun. Lah, nya gemar-gemar. aja mah sampai sorangan gitu tamu. Digemor-gemor Digemor-gemorkeun nya. Pan urang teu sok ka dieu ka mana ayeuna teh? Kapan sami hujan? Hujan. Hari sasi kieu ya. Pan musim banjir ya teh nya. Sagala bidang mah mah di pojok entok banjir jangan. Banjir Soal. Terus nangis sama jadi entok. Ngaletikan. Mudah-mudahan sih bisa selamat ayeuna. Amin. Surut deui caina nya. Ya urang ruakeun urang sadayana nya ayeuna. Kapan insyaallah mah ya ai menurutkeun sasi magering September, Oktober, November teh beran hujan. Gitu. Tah kapan sekedap itu Januari nya. Ah mudah-mudahan. Tah dina geus Maret mah jang ret saya teh Sawah ge gararing mah. sawah gararing deui jang. Ai dompet kumaha? Lah, Dompet? dompet. Dah malu aya abang kana dompet mah jang. Aduh, lamun aya usian kembung dompet mah jang. Mending kana nu meureut jang daripada nu kembung mah. Lain ieu mah ya. Kan? Salam jadi Hansip. Mohon. Kapan mun hujan mah jarang kalau natanya. Oh, jarang, Sing jarang. boga pengalaman teu. Aya abang Cing. Wah, musim hujan nya baheula jang. Mesti kumaha tah. Ampun, Dik. Naik bus jang. Pan bus teh segala bus Aladin. Bus Merdeka. Bahagia ya. Cacing ek na ka Mang Mamat ayeuna. Bus naon jang anu pangseuk nu anu seumit? Naon? Nya bus naon anu seumit? Terus harum. Oh, bener. Ngan aya jang. Naon? Anu leuwih seumit bus naon? Naon sih? Bus siap jang. Kepala harum baunya. Aduh ampun. Cik yang ayeuna mau sepi-sepi ka mana ieu teh? Sauran. Sauran atuh nya ka mana teh? Ngapain? Bulan. Tadi yo atuh kumaha teh hancur kudulanangan sorangan itu. Ieu kapan keur ganti baju heula Oh iya, Base ka hujanan. bener base jangan aduh. Nyalin heula. Mau apa ya saya enggak Eta didaraikeun narur Mejikom. Oh, iya. Kapan kali nyalin di dinya mah atuh aya kamera di sini. Ayo Kang En mah da rajin aja nama. Rajin kumaha? Batur malaut dikere, daging dikere. Iya. Ayo nama cau dikere. Sale di sale. Sale. Ada sarua di poe Ya urang. bakat rajin aduh nya arti batak pang kamari mantuan imahnya. Ah, untuk ku engsel di toko Mang. Kunaon? Walau ke di bola aja. Cair. Masangkeun pantok. Iya, ada sarua aja kayak gitu. Jadela jadi kunilemnya. Siga Excel we nya. Excel. Mata gelabang aja. Kudu mulai engsel ka toko. Ulah lauk pe jang. Ada pengalaman Bang yang bola aduh ampun nih. Dasar ayo Mang Mamat nasa profesi ya jang ini. Apanya? Apa kubur mah. Dasar baso bener 5 jang jadi mangiring salib aja. Atuh celeugeum jang. Ayo urang jadi bere japan ngiring salib sih. Salib bungkus ada itu Bang aduh bujur dadas jangan. Dasar eta aduh ampun di. Posati karangga Oh dongnya. ada mah jadungnya. Tapi eta mah kalapa pagel. Ini ya, papa nerek kere ya, mang. Kajian daripada resep kalapa, kajian resep bujur ya. Ingat hidup budak mah nya. Iya, ingat ke budak ya. Ayo gejrik. Ditambah balik lempang daki ya, ampun nih.
betul kan? Teu make payung. Enggak, borora payung di mana? Tanya kelantan naon lagi ya kan. Sanes Mang ya. Dan? Teh kamari teh pan pilkada di urang teh. Kumaha, kumaha? Aman teh. Oh, alhamdulillah. Kumaha? alhamdulillah di Mang mah. Heeh. Pali kulon aman, Aman. pali kaler aman, Aman. wetan aman. Aman. Kaki dua mah jantan. Aman aja. Daya meureunnya dikali uang teh nya. Ya, Alhamdulillahnya. Aman saja. Mudah-mudahan sing aralaman Amin. dan sok kana urang teu aman ya itu teu ngamankeun naon nya. Ngamankeun diri we. Bah, mending ngamankeun diri we, Pak. Tah, mending kana tuh, laras kaken atunya. Ngamankeun diri urang teh. Tong wakang ngamankeun batur can aman diri urang. Ada baju basuh di mana di wae teh? Gedenya Eh, sok simpen aja nya enggak di dia mana nya. Itu, bah, Ulan. can dijahitan tuh. Naon teh? Kenteng. Kita pakai masa mau jauh bae. Assalamualaikum. Salam. Barangasuh ya. Aduh, ampun. Oh, PKI ya. Kan tos itu. Itu kan bae yang da wae na musim hujan lu kedah lagi basuh. Pan kadang mah sasateran jeung mengoda itu. Oh. Ngawalek diskusi sama basuh. Kapan abah ge musim hujan kemarin musibah yang Naon? kenteng basuh sadayana. Padahal mah jahitan tiga kanghen. Kanghen merajin dah hujan jahitan. Nya panas mah kitu. Mun panas pae Di mana paraseuh? di bolak-balik kenteng mah dari Diwawikeun. Ya. Atas itunya. atas mah Alhamdulillahnya. Atau orang biasa orang bukan gelang mana Oh, ku lagu anu biasa ngakuar budaya Oh. dirinya. Orang teh ulah hilap karena bubuka mah. siap ayam? Oke, rum ah. Yubatur yubalarea nakuar budaya Sunda ayeuna urang
beras makom. Aduh, jalan di. Agak coklat. Oh, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun para wargi sadayana. Tampes. Para wargi anu nuju marantos Oh, ya dina Facebook na Kang Hen. Anu pas tos marantosan teh. Bagikeun wae. Tapi itu sering di dia sama rekan-rekan sadayanya nya Mang Yaya, aya Kang Ayang, aya Mang Oday, oge Kang Hen katanya alasan dari si Ambu teh cenah keur hajat. Hajat. Jadi saibul jahat. Sebul jahat. Saibul hajat. Nah, panginten neng orang oge kalarasan nuju acara. Beberes keneh paninya teu tacan. Apa nuju ngalampung suanten nya. Nah, panginten dilongi ayeuna sim kuring tetep alhamdulillahnya tiasa ngalaksanakeun hiji program anu mana sok sanajos. Jadi sanaos. Sanajos. Kepada orang Sunda masuk seueur wa eta nanya. Saletot. Nah, Sok sanaos sim kuring teh ieu teh nya moda mucuk moday mah teh ngeureuyeuh nikreus sanajan Bari pateu. ngeureuyeuh nikreus sanajan bari baseuh nya. Tapi panginten ari ngaguar budaya jeung mertahankeun budaya urang mah kewajiban. Dek kumaha wae carana, dek kiraha wae waktuna. Pokoknya mah pangaos lah. Ulah macam memeh di meong. Cibulak, kumeok memeh di Cibulak ya. Tapi enten tetap sim kuring teh dina acara ngaronda ngaguar obrolan Budaya Sunda. Tapi enten ieu teh ngorona teh paragi sadayana hapunten pisan kamari teh nya sim kuring teh belang bentong nya udah ngajamin teu pasti na kasibukan. Aduh, belang-belangna. Eta pelabah gentong aja. Bentong. Kan ada gentong. Tong sok dilolompang ka kuring. Lain itu curug ngarti we nya. Lain curug mana ieu wae. Pangor curug. Apa enten sim kuring ge sok sanaos tadi disebatkeun naon teh seueur kapariogia. Oh, jang da kieu. Tapi paling kapan urang mah keuna ku paribasa teh. Naon paribasa teh kieu let better than never. Nah, Waduh. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Aing let teh jang eta teh. Naon? Pananti kompak. Aing beker pananti Let better than never teh nya eta paling lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu. Daripada urang henteu. Awas tapi kalakon ya. Painten nu penting mah urang painten sok sanaos ai dina ranaga kawajiban mah. Dina salat ge kayang teu bisa nangtung diuk. Bisa diuk. Teu bisa sare ngiceup. Teu bisa ngiceup. Pae. Gitu bisa. Da ari ngaranna kawajiban. Itu aturannya. Lain katanya berpae menenya Semangat. semangat. Nah, pagi sadayana paintan sim kuring sakali deui hapunten ka palawargi ngarona anu satia nah namanya karena program sim kuring paintan wah dina Facebook teh tos rage gitu. Bapak ibadahnya di Facebook angin silih seret yang lebih ke air cilaka. Aya naon teh? Hayang naon Facebook. Teu kuat cenah yang ngarona aturin ka pos rona, lain ngarona eta. Tah eta paintennya, tapi alhamdulillah urang dipaparin kesehatan, kalancaran, sok sanos urang teh ieu teh aya di penghujung tahun urang teh. Ayeuna teh kaping sabaraha Kang? Kaping 28. 28, isuk 29, 30. 30 hiji, tanggal hiji tuh tahun baru atau tahun anyarnya. Namun ningali hikmah sanes hikmah atunya buat ningali kana filosofi. Filosofi teh kieu. Cing ayeuna teh 2020 teh urang teh meunang naon? 2020 hiji erek naon? Gitu. Cing rencana ieu mah Mang Hansip 2002 hiji teh di naon? Emang masih rek hoyong mah yang. Jadi komandan. Erek jadi hansip, jadi komandan hansip. Ya. Atas hansip masih meneh ya tetenya padang ada tingkatan komandan gitu. Banyak we naik banyak. Naik. Oh, untuk bisa naik we mama mata rajin naik kana rajin. Cing Kang Ayang ieu budak mora ya. 2020 hiji teh hayang kumaha? Itu pan yang terbaik di tahun 2020.
yang ningkat lah di nasi Maaf, naon nawe yang nikah? ningkat Oh, ningkat. nikah ongko Kan bakal ningkat manehna we. Panenna dihanapkeun Iya. tah baru hiji mah ningkat Ah, teh. Amin nanya dong. Nah mudah-mudahan penitanya orang teh kapanna naon anu dipiharap Ya. dina 2020 acan kacumpona 2002 hiji mah kacumpona Tapi aya naon emang uleuh mah aya kabayong teh. naon Cenah ayam cenah tahun baru nu aya nama 2002 hiji mah. hayang naon Uing mah teu hayangna naon hayang jadi buuk cenah. Emang dah bener. Di tahun nu itu katanya kita. ngaduan nantinya Ngadu anak teh. Usabab na kitu nama doa duka lain doa nu teu mati. Iya. Sama beunang manehna teu mati. Da pasti aya Allah mah ngajabah. Ngajabah. Ngan can dijabah acan waktu Can waktu. acan waktuna nah Oh, ada dah. Dah oke. terus waktu nama Terus waktu ngabere baik Oh, penting ramai. Tah kalau misalnya ada pengen aduh dah sono Ya, bantu kita teh, ya. sono ieu teh kopi tos aya bener Ah, ya foto saya kalian kopi tos aya Aya. ayanya tak kalau penten si amu anu sok biasa nyuguhan ke jeung repot keningnya tapi keun we urang mah saya buah no. saya buat jahat gitu nya Lain eta lugu-lugu kitunya jamu. naon Saya buah jahat kitunya. dah kadang-kadang kieu si amu mah Jadi sangki jami bisa nya. kita tah tuh paling sadana pangitan ayeuna teh bade ngaguar naon Tah, eta. Biar naon kapan atuh. urang mah ngaguar budaya naon teh ngaguar obrolan budaya Sunda teh kudu aya guareuna Kudu aya obrolkeunna kudu nah. aya ngobrolkeunna Naon naon eta? cenah nu bae obrolkeun mun ayeuna teh teu leupas tina hal-hal kesundaan urang mah Iya, ada orang Sunda kapan judulna ge ngaguar obrolan Sunda. Sunda gitu katanya tapi painten kali tong hilap pergi sadayana Absen lah. bagikeun heula Bagikeun heula. bagikeun heula Kangen eta bagikeun Facebook heula. mah Kang Hen terus Malah palatra. kuringnya jadi ge bagikeun ya plak bagikeun terus dibagikeun mah caption teh bebas pergi sadananya Ngarona oke. bade naon we bade hayu ngarona karena luar bade ngarona ur Karena oke. Ngopi lur. tah eta gas lur ngaronda euy tah oh simkuring tos ngabagikeun tah painten pagi sadayana ayeuna simbol teh bade nyeunap topik obrolan ngaguar tapi sata acan eta biasa urang Absen lah. penghormatan ka para Oh, urang absen Kang Hen cing duh tos lami simkuring teh ngabsen Kang Hen aya saha wae cing Kang Iqbal Muhammad di Wow. mana? Di Tangerang, Aturannya di mana? Serang. di Serang Di Banten Serang. Wilujeng Wangi. Aturannya. Aya Kang Iwan Sopiansah rada Wah. sangan sim kuring di Garut. Di Garut. Serang Banten Garut. Garut terus Aya Neng Sri Yuliani wah di Tonggoh Neng Sri. sama si Teh Neng Teh Neng. eta mah baru dah kompak Roda kompak eta teh icaran eta tah mangsa Martabak. sanes. naon Nanti minuman. minuman Asa aya Tahiti naon nu kapan ayeuna mah usu minuman Usu, minuman. boba green tea green tea, boba tea Pan aya nama aya ale-ale. Ayo Kang Mumuh. Kang Aturan kamunya, aduh. Mumu teh eta kerja ekstra luar biasa Sibuk aja di namanya. rumah sakit Mudah-mudahan di pasien kesehatan nah eta namanya. inilah mudah-mudahan pen kesehatannya jeung Mumu eta lajeng Kang Hen sehari Aya Kang Hendar Sohed. Wah. Aya Mang Aso di Garut. Mang Aso. Cinyawar Garut. namanya Sampai kan saya ngasonya. Aya teh Nina Hasana di Garut di Bandung. Bandung. Nina Hasana di Lujeng Aya Kang Angga Nugraha. Waduh. eta Biasa Tanjung. orang dia Orang Urang babakan Tanjung aturan. Aya Azki Rajaku. wah Adki Raja Kuma eta teh paminta lepat mah di Cinta Raja Oh, Cinta Raja. Di Cinta Raja Aya Kang Padli Ahmad. Fadli Ahmad eta teh kira mana di mana nya Enggak namanya. Nuhun. Oh. Aturan Kakang Padlinya. Aya Kang Ardiansah. Kang Ardiansa Kayak sama. Aya Bumia oge.
Bumia Wilujeng Wengi Bumia. Bumia, Bumia tuh. Bumia Wilujeng Wengi lajang. Aya Teh Nurani Septiani di Bandung. Di Bandung. Kita mah Baladna Wadewo. Waduh. Kembali tidak dianya. Aya Kang Rudi Ucin. Wah, Kang Rudi Sinari itu kan dia. Kang Ucin kan dia atau ke studio? Ya. Keur ngoprek motor. Oh. Aya Kang Abdropi. Oh. Kang Adropi. Abdropi. Abdul Rofi. Abdropi meureunnya. Aki Abi lo kapukul Adropi teh. Iya mana aja linknya. Bener nih. Aya Kang Kus Ciawang. Wah, iya. Kampus mana? Kang Kus Ciawang. Oh. Aturan kampus Jawa nya. Aya Mahendra Adam. Oh, ya mah Kang Adam. Kang Adam Adam. Suling. Adam Suling. Oh. Kamari aya. Budak kene Budak. tapi nyulingna. Ini jangan aja nama. Banget terus. Kan kamari mah kabeh dia titah ngagoongan kamari mah. Untung eta gol teu ditiup. Teu. Tukang Suling. Aya Kang Sucawa Hatara Semirnov. Lain mendingan tay. Iya, itu Smirnoff. Buuk di semir bulan November. Oh, bentar. Ini sudah itu minuman kalau Smirnoff-nya. Oh, jadi buuk di Semir bulan November. Smirnoff. Tiga orang Slovakia. Ini di orang 3 pemain bola aja. Wilujeng kan Smirnoff ya. Aya Bu Haji Atin di Tasik Sinagali. Tasik, Baturan. Di Perum Batara Wilujeng Wengi. Aya Teh Toto Toharia. Walah eta mah di ditu di Kedokan. Kedokan. Aya Teh Iin Marlina di Ranca Ekek. Di Ranca Eta mah Juragan Daster. Wah. Master. Juragan. Aya Api Dudi Wilujeng Wengi. Wah, Wilujeng Wengi Api Dudi. Api Dudi haturannya. Aya Teh Ucu Teh Ucu. di mana di Perum Perum Sukawani. Kuning. Aya Kang Parhan. Ini itu. Tuh Kang Farhan. Parakan. Mohon Parhan Kompak. Farhannya Farhan lain. Eta Farhon. Farhon. Aya Kang Kos Pakot. Keluarga besar SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Aya Kang Muhammad Ridwan. Wow. Sebenarnya ayah. Keluarga besar SMK Seni Budaya Tasikmalaya. SMK Seni Budaya. Tuh. Keluarga besar SMK Negeri 1 Sumedang. Keluarga besar SMP Tilu Opat Bandung. Keluarga besar SMP Tilu Hiji Bandung. Kalau Wadewo Wilujeng Wengi. Wayaya oge Wilujeng Aduh, Wengi. Wadewo aturannya. Aduh, ya. Wayaya aturan atos. Ya. Jadi si bungsu Kang Adimas di Bandung Wilujeng Wengi. Tah eta pada di sadana pentanya para wargi ngarona anu Pada kos oge Wilujeng Wengi pada kos nya anu maranconya anu maranco di Facebook na Kang N eta teh anjeunna mah satya kana budaya teh nya teh eta Tong moranu lintu ya. anu Budaya dia kana ada satya. budaya mah teh nya Pokokna mah Bah, Ya. cita-cita tahun 2001 Abi Ya. hayang langsing. Oh, mudah-mudahan didoakeun ya. Amin. Sing langsing mudah-mudahan. Atuh teu langsingnya jantan langsung teu. Kang N paling tadi dia yang nonton Facebook sim kuring teh eta Teh Soleha ieu teh di Karawang. Wah, Wilujeng Wengi Karawang. Terus pengen Kang Kosnya tadi Kang Kos aya. Kang Kos aya sampurasul kumaha dalamang sadayana. Alhamdulillah. Kang Kosnya Mana jagong beledugna? iya kepada ngisahan jagung beledug teh. Jagung dia sok emut tapi makan aja karena Popcorn. jagung kami mah. Kumaha? Ya beledug jagung. Kumaha? Ya itu jagung beledug. Kami mah beledug jagung benar. Panjang tah bagi sadana eta nya para wargi anu parantos di absen ku sim kuring mudah-mudahan anu disebatan teh anu kasebat nu teu kasebat sing dipaparin kesehatan. Amin. Aya panjenengan Roni, Pak Roni Kurniawan. Oh, guru ternyata mah nya. Mun gurunya Bapak Roni aturannya. Di itu Di mana? Ciwodeng. Ciodeng, Oh si Tarajo. Odeng Tarajo. Kita rajo. Di Aturannya mana? tuh. Kumaha Tarajo hujan teu? Ngecrap cenah. Aduh.
Nah, palintan satacan sim kuring Power keteng bocor ya celak deui. Satacan sim kuring ngaguar obrolan anu bakal diwarungi ayeuna, palintan biasa aya tawis kacinta sim kuring sareng rekan-rekan sadaya ke Tasikmalaya. Oh, mun. Naon cing? Tasik nu urang. Tasik nu Oh. urang. Ya, dengarkeun lagu. Moal. Ya, mana lagu? Ya. Ya, tasik nu. Mulai siap kan? Siap. Nah, Rung. Dah, yuk. Di galer Singapura alauna indah kacida hiji tempat anu nanjung sakala gunung galunggung sasakala tempat kasih tempatna kebermanjuang ciri tempat anu resik sengitna mantap yang buang Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya numparea kurang jaga di ayana Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya numparea kurang jaga di ayana. Sasakala memantasi tempatna kebermanjuang ciri tempat anu resik sengitna mantap yang buang Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya numparea kurang jaga di ayana Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya numparea kurang jaga di ayana. Nah, eta benernya. Kalau jangan wangi ke Kang Haji awal mana geus. Ah iya kalau di awalnya. Aya. Mungkin lagu tasik nu urang. Oh, muhun. Kabisa ayeuna teh hoyong nongol. Betul. Nongol mana namun alhamdulillah mudah-mudahan pasien kesehatan yang Amin. Amin. Bager-bagerna Kang Haji awal tuh. Oh, Naon? Budak lagi tiluanana cikal. oh, Halusnya. Lain di kana barang gitu ya. lain cika sadayana. Cikal sadaya nanti lu Ya ti 2 biji ti 1 biji. Beda cikal ka mana-mana kan. Nah, pertisarana paintan aya namanya orang culuk kana waktu, ninggal kana mah. Nah, eta nya nama jeung bahasa Sunda mah. Ya. Tasim kuring aya nama bade siapa yang ngabuar obrolan Sunda. Naon cenah anu bae diobrolkeun nauni ayeuna teh bagian tina wangunan jeung imah gitu. Jadi aya bagian imah, aya bagian wangunan oge. Kapan wangunan teh seueurnya? Oh. Saung atuh wangunan, imah, wangunan, madrasah, masjid tah gitunya. Apa di mana jang aya bagian-bagianna? Oh. Yang ngaranna Mohonnya. aya panto, Panto. aya kenteng, Hmm. aya tihang, ya toran aya lengsor. toran nasib tuh. Kan? Toran Tah, tolan mana nyeng cerek dulu. Lain tadi teh naon? Kapuping kusim geuring teh eta. Ngengselan panto kumaha teh teh? Nya, mang pan.
kayak lauk. Pan teh bukan duit ya. Berkah itu berkah dia lah sih kan kayak nama tong setting nyuk lauk pe hiji ceretek di betok pe kumang teh dua aja. Ah, kok kana mana lebih kaya nama. Teh kudu kubu sih teh. Pan dari orang Sunda mah kreatif. Tidak Tidak ada akar rotan pun jadi. Gitu orang Sunda mah nya. panku kreatif aja. Mang tadi itu Iya. utang kasampo. Cob gajang dibunuh. Alhamdulillah markahan eta teh. Tong baru jalan ge. Mae ge beukeun kan. Dari orang Sunda mah kreatif. Iya. Atuh eueuh beungkeut tali nyieun ku beungkeut inyuk. Nah, Eueuh atuh nyieun ku tali kayaknya. Nah, kunaon ku awi. Wow. Orang Sunda mah pokona mah kreatif. Kreatif. Super tuh. Hah? Jarum super. Oh. Gayana mah kana super wae. Iya, atuh da. Padahal mah tak naon dulu badenya bener putus. Lain lebih super kalian eta. Ayo ucir mah super teh sakali asup namper. Oh, Nah, rasanya tah kaitan naon anu dibuat tina bagian tina wangunan jeung imah teh. Nah, di antawisna di dieu teh urang pedar ngeunaan bagian tina wangunan imah di Tatar Sunda cenah modal. Naon ieu? Tah ayeuna mah urang bahas heula tina rohangan-rohangan imah atawa ruangan-ruangan imah. Naon cenah di imah teh aya anu disebut buruan. Buruan. Eta teh buruan teh payunan bumi. Payunan bumi. Oh, nya imah sanes bumi. Oh, nya Ai imah. bumi bahasa sepelmesna eta Iya. bumi mah paling ge urang dari bumi nya. Bumi urang dari payunan Imah. Nah, gitu. Payunan iman hareupeun golodog. Nah, Eta teh naon? buruan buruan. ulah cadel kade Nah, Kapan kangen mah eta kabudak leutik. Sok cenah ka dieu semun bisa diberi duit 1000. nya. Kumaha cenah buruan kantor polisi. Oh. Lah nepi ka urang teh porno. Buruan. Da budak teh cadel eta teh. Kancang-kancang mah iya. Kumaha? Urang nonton. Geus ka budak murah cenah. Sing kadengieun kira. Tah ieu teh buruan teh nya eta pargi sadayana dihartoskeun teh taneung anu hareupeun imah. Eta teh buruan. Nya sok aya paribah. Tuh cenah alulin cenah di buruan gitu nya. beula melegakeun ya buruan Atuh mah heula mah. bisa ngadu kalecinya Oh, Kang Eka bubur mau wong. Bisa ngobak deh. bisa gobak Ayeuna mau kemana? Buruan sini seret. seret Mau ningali perum geus Nah, hidup. aduh, ngomong ngomong pada mau ngasup ya kan. Aduh, bukan ditanya mah ngasup. Tah eta painter bagi disibatkeun buruannya ai kapungkur mah muhun mata sok aya paribasa barudak arun kumaha teh lagu Engklak. engklak Arulin di buruan. nah painter eta mari pi barudak urang arulin di buruan lain kada lu Maripi teh Jang. Maripi. maripi bisa tah kusabab baheula mah imah teh lega imah tadi dipake buruan teh dipake arulin ku barudak Nganu paleci. Hajere. Hajere. Gobak. Sorodot gaplok. Ah. Pokona Galah. Aya. Eta teh baheula. Baheula. Tapi pangitan ayeuna badak kumaha atunya? Sama aja. Matak berbeudak teh lompatan kulina teh kana gadget. Gadget. Gadget apa gadget teh? HP HP mencoba ayeuna mah. Oh. aya buruan bodognya di benteng nya Nah, aduh. Main bal. Tah kitu lah nya. Teh eta buruan keun dan ieu mah keur pelajaran urang. Ah. Keur pangarti. Pangarti. Bisina hiji poe kapan budak urang teh teu apal di sakolana teh. Ya. Apa arti buruan? Oh. Buruan teh enggalan. Gancangan katanya. Nah, matak pangitan urang teh ieu teh nya sugana jadi wawasan ke urang. Wawasan. Tah nu kadua aya hiji ruangan teh di imah modal dapur. Dapur. Dapur mah bahasa sejana teh pawon. pawon Nah, eta. Pawon. Naon teh dapur teh tempat mirun seuneu, baheula tempat masak nyangu jeung sajabana gitu. Ya. Kacipta kapan aya dapur Sunda modal di tukangan imah handapna ge kapan taneuh keneh da pake mirunan teh eta teh naon?
Hawunya. paling kayak palupuhnya. Wah, Abah masuk ingat ya kumaha? dapurnya. Nya. Nah, panahnya mah jarang atuh bahulang hayam negeri ke bahulang hayam hayam pelung ya. Asik gua nih ngomong teh segede ke pulau teh paparang dapur. Gede ke kamera saya sering gitu ya. Mau hayam gitu. Ayo di Paraban kumang teh. Eta daekeun parabat. Biar sanggup. Liateun. Sanggup terus. Ingat bang teh. Saya 10 gitu. Iya. Nah, sing dapur dengek kita sing guna sih. Sing hayam mah badagan. Hayam palung ya. Aduh, Teka kontrol Teka barangnya. kontrol, Ayo, ayo, di kolam gitu. Bikin ka di daerah kumuning dua aja. Gitu atunya. Aduh, Taya alhamdulillah. teh neuneun pohon gitu teh. Taulan tika pohon itu ya. Pohonnya. Tah di dia teh nu katilu mang ya, aya disebutkeun enggon. Nah, Enggon teh kamar. Kamar. Enggon atunya. Tah panginten ai kok sepuh kapungkur matang tos. Teu nyebatna teh enggon. Enggon. dik cenah kamu. Mana ya di Cawang? Enggon. Tah eta mah enggon. Oh. Ayo tuh bang di situ. Enggon Oh, eta iya. enggonnya. Tapi jangan aduh muja teh pamangkon. Naon? Nyake belok nyawa malu sebenarnya teh. Eta teh. Pare kita tungguan jadi kemarin. Nya autungannya. Misalkan bolot. Tah panginten salajengna di dia teh pergi sadayana aya disebutkeun goah Nah, atawa pangkeng. nah, Atau pabeasan jeung tempat neuneun kadaharan nu sejena biasana di jero imah bagian tukang paribasa kapungkur ke bumi simkuring aya cek biang teh tuh cenah di goa paribasa nu nadahareun kang aya kapura mah kitu aya goa disebut teh eta zaman tetenong teh yang Nama teu usumnya. oh Ayo mari itu dah itu. ayeuna mah kapandahareun teh dina kulkas dina segala kusuhuk namanya dah. muncul Kulkas teh goah teh. goa goa zaman ayeuna gitu mencap bisa kuring mah teh kulkas. Muncul zaman aki abi mah mukuas. Tah salajengna di dieu teh satos goa teh aya nu sebatkeun jamban. Jamban mah Kamar mandi. Tanapi tempat mandi kitu nya eta. Tah di salajengna di dieu aya made. Rohangan lega di tengah karaton paranti anu ngadareuheus. Eta mun di urang mungkin naon we nya. Kursi naon lega berapa gitu lah eta. Lapangan detik gitu lah. Lapangan detik paragi Aulah tah da ieu teh kata kuncina teh di tengah-tengah karaton gitu. Mata aulah Wani membolang. Tah eta. Tah di dieu aya oge disebutkeun mihrab. Mihrab. Nya. Mihrab teh mun ceuk urang mah mihrab. Eta rohangan leutik di masjid paranti imam. Nah, aya gini kan. Di paimar teh aya kamar, tah eta teh mihrab karana gitu teh. Paranti kowe. Lamun Teh eta anu di kalapangan teh geuning tina kangkung. Misro. Urap eta mah aya di tata lucingan Kang aya. Non bedana onta jeung kangkung. Aya onta mah di Arab, kangkung mah. Bener bae. Iya mah mihrab atau mihrab. Lamun cek budak santri mah disebut teh pesak masjid eta. Masjid ge teh pesak. Jika mau pesan orang jahit orang masjid juga. Ada gayot. Malu. Nah, cindaknya disebutkan pesak masjid kapan sanggala aya cenah ah. Mik di jero, ampin di jero, karpe oh, palingan sebutkeun pesak masjid. Ceuing teh meta tuh hiji. Pindah heuh. Bisa kuan. Mata ke majang rek neangan sarung dan maya pesakan balan ditakdir. Tah pergi sadana panginten satos nyarote di dieu aya yang disebutkeun pakarangan. Naon tah mangnya pakarangan cing? Sami kene sarung Buruan. Sami teh pakarangan. Tah panginten ieu teh bentena teh upoy pakarangan mah eta teh sakuringeun imah. Taneuh anu aya sakuringeun imah disebutkeun pakarangan. Lamun anu payun hungkul mah disebutna teh buruan. Lamun tukangan mah disebutna teh pipir. Mau digigireun?
gigireun mah gigir nya saya tahu kan disebuteureunna teh disebutna teh Pakarang. pakarang. Tah anu melengkung kitu make gagang naon? Pakarang. Oh, pakarang. Parang Aing telat. tah di dieu ge aya oge ye panginten disebatkeun pancaniti. Asing. Ieu mah mata kurang kudu ajar bahasa Sunda. Lain asa sangguting gitu pancaniti. Iya, kieu caranya pagi sadayana. Asing. Asing tuh cek yang ge. Pancaniti nyaeta tempat ngabadamikeun urusan pemerintahan di karaton atau di kabupaten. Modal nama kantor DPRD ruangan besar gitu. Ruang rapat. Ruang rapat. Kapan hari aula namanya ruang acara nu itu tadi ieu mah tempat keur mecahkeun masalah disebut teh pancaniti eta. Pancaniti mah aja. Aya niti. Niti teh di mana wae aja. Ya, Pak. Aya 5 penjuru. Iya, gitu. Wah, pindah. Yang banget jauh lina namanya. Kan? Terus jauh lina. Oh, kemarin mau aja. Gimana sih? Kayaknya keliowan. Pas sengkat teh di Arab Saudi nya. Bari pembaharan korma. Aduh. Dira mah ngalat tutut eta. Nah, painten sim kuring bade ngawilujengkeun wengi Kang Hen. Karencangan sim kuring ieu teh Iwan. Oh, Iwan ieu teh anu di anjeunna terasepeun pisan kana budaya Sunda. Wilujeng wengi ya Iwan. Oh ya, wilujeng Ya, pangokang Danes. Oh, ditasi. Eta Mun eta. Aturan. Anu salajengna ieu Kang Eli Somantri di Bantar Kalong. Oh, Bantar Kalong. Balada Mang Ucu. Anjeunna ya Prabu Anong banyak berat Prabu Anong. Anjeunna teh ieu teh PAC Pagar Nusa Bantar Kalong. Wah, anjeunna teh. Ayo ge ya Kang Aceng Sudirman di Bekasi. Oh, pastinya gitulah. Kang Tajur aja. Kang Tajul. Tajul. Oh, Tajur. Urang lajengkeun bagi sadayana namanya parantos pancaniti. Tah ayeuna disebutkeun panyepen. Ah, Panyepen mana cing Panyepen. kita. Model film kamar, buah, sisi buah. Itu panyepenan ya namanya. Ya benar. Tempat nyepi. Tempat nyepi. Kapungkur mah sepuh-sepuh kapungkur sok ngagaduhan tempat salat ngalira di Nah, teh teh panyepen gitu etanya. nyepi. Nyepi lah gitu. Wah, itu jam. Nah, mohon sepinya. Nah, di dieu teh aya disebatkeun nya eta babancong atawa sitinggil. Naon cenah babancong jeung sitinggil teh wangunan anu lantaina rada luhur di alun-alun. Paranti raja atawa bupati ningali karamean. Modalna modalnya Munara Apple. Menara namanya. Jauh. Geus jauh. Kapan atuh anu luhur-luhur mah eta teh. Apa namanya? Jeung bahasa Inggris mah building. Bukunya benar. Building benar. Lain geus jauh ya sih. Oh, kurang ya. Lamun pagar beton bowling jangan mun mobil ngajeng jahe nya teh guling ya. Nah, jantan pergi sadayana disebutkeun babancong atau sitinggil teh paragi bupati ningali rahayatna ti luhur. Oh. Nah, eta kapungkur. Balkon sebenarnya. Balkon. Banyak gitu. Nah, kalau balkon ulah make eko. Ulah. Ulah. Aya itu ulah. Ketek kieu aturan kabupati nu aya dina balkon. Ulah. Komo ka ditu nambarieun teh botol. Botol. Ade artinya kita eta mata upami kitu mah teu kenging di ehoan. Ulah. teknisi ulah. Ulah. Anu salajengna pari sadayana. Pan tadi unggul. Oh, ya, rajin tuh. Ayo oge di dieu teh Sri Manganti. Wah, Oh, pan lieur sim kuring ge. manganti. Sri Manganti teh nya gedong atawa tempat abdi-abdi nu rek ngadeuheus ka raja. Namun aya nama Ruang tamu. ruang tunggu. Ruang tunggu. Tapi ruang tunggu na ge VIP gitu. Tamu ka Aya nama raja. ben digantos ku hal teh jam. Ulah. Ruang tunggu teh. Iya benar. Enggak bos teh tunggu ari teh. Lain ieu hancip ci awang geus Oh, jauh. jauh tuh. Benar Apple. Ya, aduh. Naon tadi teh? Ya. Jauh bukan Jauh, banyak. bukan. Guling. Tah hiji deui nu terakhir tina bagian rohangan imah teh nya eta aya ieu
tepas. Nah, nah teman tepas pisan mah Tepas. nama emper yang Nah, Oh, emper atau lamun cek urang mah eta teh teras. Teras. Bagian imah panghareupna atawa pangtukangna anu biasa henteu ditutup kabeh ku bilik Ya. atawa sok make kaca. Kaca. Gitu tah eta penting disebutkeun tepas atawa emper. Tah eta parisadayana panginten bagian anu kahiji tina ngaran rohangan imah atawa wangunan gitu. Tah urang ge menapnya namanya kalimat-kalimat anu memang kurang Asing. pisan. Tapi tidaknya. Can simkuring oge ceut batu anu sok susundaan karamang ieu urang. Ih. Tah ieu mangpaatna ngarona teh Ngarona. ngabuat obrolan Budaya. Mang ya sumping rencangan simkuring. Nah. Kang Ipan ieu. Oh, aturan yang lain aturan. Beten saletik sareng ieu lah. Sana Itu mah i, ieu mah o. oh iya Ipan itu Ipan. Kemarin mah ngalenseran eta teh. Tuh, jadi lengser. Set. Oh. Alhamdulillah. Karena Palingan ditinggal teleduk di langsung. Tah pergi sayana panginten ayeuna masa perkas biasa Kang Ayang. Kawin. Sok biasa aya kawin. Oh. Dan dina ngaranna ayeuna gua tuluy ngawin. Tanya. Jadi kawin teh ngopi udu geus pokona mah. Jadi orang Sunda mah. Lagu naon ya? Lagu Tanjung Baru. Wah. Raja wangi ke Kang Asep Ridwan. Di Oh, mana Kang Asep. rencangan Kang Ucin di Malaysia nya. Oh, di Malaysia. Sana ya, nama sana yang coba di sana ya. Sanes. Aturan di Kang Ucin nuju Malaysianya. Malaysia. Siap, Bro? Siap. Tanjung Baru. Raja wangi Pak Kadin. Aya Pak Kadin Raja wangi Raja Pinus. Mending Kang Eli. Dulu sekarang ngopinya Kang Eli ya. Kang Agus Susanto di Sumedang dan tos kopina. Angin laut di Tanjung Baru, bawa ombak kuda kasisi, kepanas pariwisata,
lagu Tanjung Baru. Tanjung Barunya. Biasa teh populerkeun ku Haji Darso almarhum. Oh, teteh sang legendaris tentunya. Manfaat lagunya. Laras Jadi, pisan. jadi pengkap urang biasa di lagu kuliah. Lain cenah mau ya kapungkur ge cenah boga pengalaman yang calung. Nya mun kapungkur kantos kitu nya lo. Masuk aya wae. Aya wae. Cing keluh kesah dina calung teh Ya. kumaha? Itu kita saprofesi sareng memadai. Saprofesi ka boleh. Murkana. Bisa saya pokoknya mah Sagrup. sagrup. Sapapai sama manis. Tah eta Sanasib saperjuangan. Nah, Cing pangpeurihna tah. pangpurihna Pengalaman naon tah? salungna bola ka kolot rumah teh jang. Lain peurih eta. Lain peurih kuhinisna. Peurih kitu urang teh nangirkeun budaya teh hacir. Mau mah latihan dek ka mana mah. Kagomo. Kagomo. Ngomong tadi mana? Karatu. Iya. Di pegaca aku beku yang kere mangkat tunjang. Bekas beku. Atuh eta mah kurang peurih. Nya ieu mah. Nu peurih pisan. Nu purina pisan mah ku teh manggih dahar. Pernah Pernah aja. pangletikna dibayar tah. Paras. Balik, nanti ini dijemput, balik lompat. Nya tuh balik main lempang ya. Bisa jauh-jauh. Di Cipaku, maka di Cipaku. Lain etanya butuh nawe wungkul. Yang dan mata ku ya. Tahu lah sok mamani sungguh ya. Kudu jeung pahitna urang teh nya. Iya. Sadayana oge makhluk mirip mah pasti aya hampuran ya. Iya itu mah. Saya pejitan. Ternyata tega dupa pahit eta teh nya. Ulah manis daun. Lain kana nilap teh ini. Ya. Sok embut eta mah ya. Kumaha? Latihan kali itu nya. Ieu mah ngobrolkeun zaman kabur. Keun da ieu mah keur pengalaman. Pengalaman. Rek nanaon ieu mah. Ini teh. Anggar jeung ieu da. Ini teh kayak itu. Balik teh kalau buru ya. Jadi sukan orang hari ka teh jang cenah. Iya. Kan di mah ieu latihan teh. Latihan ya. Kang bidinya anak ayam. Iya. Hari mangan yang asup lihat jang. Lihat ya. Ayam cecak jeung cupana di soe ada ya. Da beak dagingna eta sup awet terus. Alhamdulillah Kang Mamat mah panggetoran wong supaliat. Bang, pedas na jepit di keretan. Dan kita itu aja. Yuk, pokoknya mah pengalaman ya. Manggung. Ah, di Sibuai, Jamat. Sibuai. Ada belum dijauh segini gimana? Rame. Subuh teh. Nya parah mah. Nya paras terus. Untung ya panggulana ya pada. Iya. Diboleh. Kayaknya alhamdulillah ya begini sedikit. Nah, si kau yang dipupuk ikut wortel aja. Tahu gue ya. Cucuk Kan lagi. kayak gitu. Sisir aja. Enggak ada. Dikubur ku sayuran. Tahu ya. Alhamdulillah jadi rumah duit. Seueur sayuran oke tempe ya. Tah ieu mah pengalamannya mah ya jeung mah. Oh, Si ieu mah dibayar pangletik ka sabaraha bulan. Ya. Pangletik ka bantu. Pangletiknya mah jangan ku sapi aja. Sampai Sapiring jangan. pernah itu sakit. Pernah tuh. Paling 2.000 ya. 2.000. Tahun seberapa teh? 1.500 pokoknya mah 88. 88. Ibaratnya 1.500 kan ya? 1.500 teh. Luhung eta teh jang 1.500. Heeh. Ku sarea eta teh. Lain sorangan Aduh, jangan berkusarangan nomor kamu ini bemo. ringkung. Main ke Cika Thomas kena nepi ka Tigara. Main ke Cika Thomas. Cika Thomas kan ya, Jan. Iya. Ketika dibawa kana hawu penang teh. Bujurna dikit tuh kan. Kaujanan. Mau jangan saja alhamdulillah Jang. Untung teu ngagegros didinya. Kuih teh ka dieu jang asap. Tah eta zaman baheula. Zaman baheula. Jadi kerupuk atuh banyak. Jadi kerupuk kenal Kita membenarkan amplop pada itu ya. Aduh, malah aja. Tapi ku sababuna teh cinta budayanya. Dijugjug Mantap. gitu. Main tak kasih si busi mana? Kidul mah si businya. Kidul karang Karang. ah. Si bersih. Sekolahan. Ada pandai ke.
Kami itu mau dari gede gitu siapa aja. Sente mana nulah aja. Mana tuh cek ente kan main. Cukup buat. Saya cina tadi bayar yo mana mah. Udah cek ente semangat itu ngobrol. Nonton filmnya. Nah, saruk nanti jang. Saya kerja kio atuh. Nanti. Oh, bornya. Lain kita rungkun deh sing taruh rumo aja. Iya, no, balik dah saya. Panari pakiduran mah buat hari itu teh nanya nyalungkur. Dekat sini. Mang cek ente. Dua bayar kita tadi jam 11 itu. Hampir jam 1:30 jam sana mau teh dangu ping aya salung cenah. Wah, baheula mah ada calung teh. Oh, salung di Bandung nya. Emang laras ya memang di Bandung mana pun teh singa panas. Di Bandung jeung jalungnya. Tah eta carita mah jeung Mang Oday. Cing ayeuna Kang Ayang sarua ya ge ahli seni. Tukang nakolankeun lah. Cing Kang Ayang ieu. Anu main pengalaman pang pahitna gitu tah. Pahit nanti pas main di Cirahong. Oh, Cirahong. Nah, Kumaha? itu dibayar di Cirahong. Kono eta sadaya pemain teu dibayar. Aduh, tah eta. Eta mah Berarti kagak besar kusaweran. tuh. Nah, eta. Lu teu dibayar genyangnya. Lalu bayar di Eta teh aya wae. Kita pakai orang pisan ku film Padosnya tuh. Tegenya Sapanggung kan teu ka eta dicanaku. Salah ku oknum gitu banyak. protokol. Protokol kesehatan banyak. Apa itu? Kaya tah eta mah teu dibayar. Pang leutikna bayaran tah cing. Sabaraha keun da ieu mah keur pengalaman. 50.000 pang bututna eta teh nya. Ini mah pengalaman karena seni mah dua faktor ya. Wah, Hiji tina salung, nya. kedua tina reog ya. Wah, nya. Nah, reog beungeun gitu. Nya, kumaha tah? Ya, Pahit keneh wae. eta mah rada muda ya. Geus kumaha cing kumaha tah? Jadi kan itu pasti patujang kan. Satunya Menang juara ke-8 yang ya. Opatnya. Opatnya. Harus di restoran. Wis, Hari balik jang Iya, di bareng grek di mobil bau itu aduh tuh tanya ke dah ayah kene jamin lagi musian lagi jadi kieu berenya kesimpulan nama kangen jadi mencegah sarama ayam pahitna ayam manis Iya, gitu. sekali pahit sekali habis habis jadi tak kababayan lebih kayak gitu lain dah itu teh disangka teh habis itu teh Indonesia itu itu tuh yang teh itu turun ya anggar kene bau kene ya turun di kedokan anggar kene bau kene itu kurang si saruni yang bisa. Dasar terus yang ngobrol dari sok kemalinaan seperti saya apa itu pas kita orang sabun teguh itu saking resep dari aing ngobrol ke budaya mah nya orang teh hiji meureun teu bisa dihargakeun teu bisa dihargakeun tapi kudu bisa ngahargaan harga ngahargakeun jeung hargaan mah beda kan kayak urang guar di satos ieu nya tanu salajengna guaran ayeuna teh pergi sareana panginten ayeuna mah urang disebutkan ayat tadi mangaran rohangan ayat nama bagian-bagian tina wangunan. Naon cenah ye sim kuring merda curiga budak ngora mah ye. Ieu teh arana sing naon anu kahiji aya disebutkeun ampig. Nya. ampik suhu ada ampik Bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah. Gitu eta. ampik Sabudak ayeuna usah moal apel kangen teh. Sim kuring ya apa abi ye. Depan apa depan tuh depan. Depan apa tapi apa depan. Gambar ngarona itu ya, ampigan melong. Leres ta eta eta anu kadua di dia bagian tina bangunan imah teh aya disebut adeg. Ieu mah panangeui nok suhuna. Panangeui yang adeg tapi adeg. aya mah mun laki-laki jangan mati yang adeg Itu kita namanya pakai tiang ngamen ngadeg nya. Nu salajengna aya disebutkeun amben. Tepas imah panggung nu lantaina tina palupuh. Anu amben eta teh disebutna kitu nya. kae nu ngaramat mah di leuweung gorana arasa eta naon Arben. Bang Aben eta
Wilujeng wengi ka Pak Ustad Nanang nasihin di kedokan dia Pak Ajengan no. Aya. Pak Ajengan no. Tapi kesana nih abi ka dieu. Katanya, Bapak di kamar di payung lah nya teh. saya nonton Facebook kan. Oh. Tanu salajengna di dieu aya babancik. Oh, apa babanciknya? Oh, aya nama apa babanciknya? Tah golodog atau papange gitu. Atak mulung muncang Di papange. gitu tah golodog. Karena golodog ya jang. Kumaha? Ke zaman langgar jang. Kerjaman heuleuy. Amat deui jang. Jeung sulu. Kumaha tah? Lain jang, anu buger jang. Itu majeg ke mang teh. Wah. Kel begitu manja kumaha? Teu dipajak. Nya pada masuk. Mere-mere. Jatrem biasa nya. Di mana saya biliknya. Hmm. Ah, emang Wah, sia. Terus Gila ada pakuna golodog aja. hmm. Gila ada. Digebahkeun ti pipir. Ajong panah teh. Main lompat kana golodog gereleng. Dua aja golodog bau. Lamun usil teu kagok kana budak baheula mah nya. Eta. Tah eta disebutkeun babancik golodog atawa papange. Tanu salajengna di dieu aya balandar. Balandar teh nyaeta sarupa balok anu wangunna pasagi opat dipasang di luhureun kuda-kuda pikeun nahan usuk dina rangka hateup gitu eta. Disebat balandar. Anu salajengna aya ieu sebutkeun bale-bale. Bala-bala disebutkeun di Jakarta ya sama jadi bale-bale. Tah bale-bale di dieu mah golodog tapi rada gede. Biasana dipake ngukut atau nyimpen hayam gitu. Nah, ini mah ada ayaknya golodog mah. Aya. Di daerah rawa aja. Mungkin orang muka nih golodog. Bolodog. Golodog. Golodog gitu. Disebutkeun salajengna di aya Bang Barung. Nah, Naon tamangnya Bang Barung teh? macam yang musuh. Teu paribasannya. Paribasa awe ulah di. Ulah diukna Bang Barung. Nyotot jeruk. Naon Bang Barung teh jadina? Pan aya lagi nih. Tolong pantok. Cari dina Bang Barung. Nah, enak. Nah, terus Bang Barung teh kai atawa antara tihang pantong di handap teh. Nah, eta Bang Barung tuh. Mun aya kaya da Bang Barung namina. Pokona mah ulah diupna Bang Barung. Ulah ngalangan komo aya betul. Kulin itu. Tah nu salajengna di dieu disebutkeun cempen. Nah, Papan heureut atawa awi sabebek anu dipake nutupan sarta mageuhan sisi-sisi atawa sambungan bilik. Oh, dicempen bahasana. Eta mah cempet dina ieu. Namun dina sirah mah beten deui. No? Cempet. Sama keur mageuhan oge. Nu salajengna di dieu aya deudeu. Ah, Oh, teraju. tihang pondok panahan dalurung di kolong imah panggung. Nah, Gitu eta teh deudeu. Panah. Apa simpuring mana teh? panggangan eta jang. Panggangan duduran. Urang lupatkeun ye. Salajengna di dieu ge aya nu disebutkeun damit. Nah, Palang dada. Keluareun bilik. panen. Erang-erang. Nah, erang-erang betul. Angin-angin. Angin, Ventilasi. Gagalur. Kai atau besi panahan tataban. Nah, eta mah paranti kayu galur. Gagalur ieu mah. Hateup. Hateup pake tutup imah di luhur supaya iuh gitu ya tanya. Tak ayeuna mah lamun aya rambut ya, sok lamun ka payu eta si hateup di lari. Tadi lagi aya nu lucu imah ya. Biasa diurap hateup teh ngopai. Hah? Eta hateup diurap biasa. Naon hateup? Urap cenah urap hateup. Sudah ada kepleset. Asli mah nya. Da emang naon hateup teh jang? Lain diurang hateup mah. Tulis. Dirijal. Amin naon? Amin panas di jeruk teh ieu. Kayak sih emang eta. Rujak hateup kan. Ada rujak hateup. Sekali bersihin teh da tinggal usukna we. atau jempak kuda. Hasilnya kusen, wah kusen mah tuh guys. Gak aneh temannya. Kuda-kuda balok tina kayu dipasang dendek anu nyambungkeun tihang adeg jeung pamikul. Udah. Lincar Nah, cempen keneh tapi rada rubah. Mundu
golodog Asium, panto. asiumnya. Buah eta mah. Mundu eta teh golodog panto. Palitin atau palisir. Papan nu dipake nutup tungtung usuk supaya ulah katenyo rogokna. Espan. Oh, lespan pakai temennya. Espan. Gitu. Palupuh. Nah, Lantai atau napi nawan ubin imah panggung nu dicacag ku bedog. awi eta teh dibeber sarta diampatkeun kecepet. Aduh. Panai kapungkur. tak kumaha cenah lain pas eta teh pernah ngadongeng dia palupuh teh nu salat teh kumaha teh nu salat teh nu salat teh kumaha teh Nugas sholat tinggi nyolok anak me. lain nu salat teh kacepet kumis kumaha teh Gitu, Oh, palupuh. ini kapan laki-laki bakal memakai kolor ya. Anak kafe sih laki. Nah, udah palu putih yang gedean. Pas sempat mereka jepret. Ini kahana pralahunan. Sayangkan gak jingjing kafe. Wah, dina palupuh mau baca cerita. Udah bahagia lagi gitunya. Tong orang itu jam. Dina palupu mah kuresep-resep nah dina palupu. Tumila ge ronghok ya. Tah nu salajengna pagi sadaya di dieu aya nu disebatkeun sarang awi beunang meulahan saperti reng anu dipasang dina hanapeun palupuh. Oh, Tapi yang eta sarang tiga rengnya. bahas yang mana. Eta teh dibahas. Leres. Sarigsig. Janela ya. Mohon pagersap na janela, liang hawa jeung saterusna. Siku-siku, wah siku-siku mah seueurnya. Pamageun. Soronoy. Hateup panambah gigireun atawa tukangeun adeg-adeg anu geus Markis, aya. ya, bener. Markisnya. Sosompang. Nah, kami kene eta ge. Wangunan panambah mangrupa kamar biasana keur saheulaaneun. Pan aya tagog buldog jang. Tagog anjing. Oh nya. Buldog. Nya. Ulah ulah anjing. Nya nya anjingnya. Tapi da teu meunang. Dina basa Sunda mah lamun ulah diganti babasaan teh Emang sapertoskeun ieu. Ya. Terus ku cek basa teh caket-caket putra tales. Nah, pan riung-riung anak talis. Iya, mata lamun tagog anjing teh tagog anjing we gitu. Ulah tagog bodog gitu. Tataban. Nah, Papan kandal nu dipake lantai imah panggung eta tataban sebenarnya. pada mah sok jarang ngoku kuda ada jang. Kata bang kuda ada manukang. Kandal. Iya. Terus tatapakan. Sana tetapakan yang pada titihang kita jang. Iya, batu atau tembok tempat napakna tihang imah gitu. Usuk, Bukan teh anreng jang. wumung. Yuang jang. Nah, bagi sadana pangintan etanya salah satu bagian tina imah eta mah tina imah tadi mah parantosna ruangannya gitu eta. Terus baiknya dia. Atos tah eta pentennya. Eta penten salah satu sababaraha rekan-rekan urang anu nya sok ngarojong ka urang, anu rojong ka urang mah da hiji penten kudonga ge ngarojong. Ku nongtonna oge simkuring mah sok emut kieu ya, sok emut cek Kang Haji Yayan Jatnika nuju dina YouTube disuguring nonton. Ye cenah para seniman, para budayawan, lamun urang keur manggung nu nonton teh saurang teu naon daripada nu nonton kan gitu. Hasil karya urang berarti aya nu ngahargaan sok sanajan saurang gitu. Emang eta teh jang gede manfaatna bisa hiji teh. Ya namanya 1000 kurang hiji dong aja jeung 1000 jawa. Gitu. Eta bisa maka urang mah tong leutik hate. Berkarya mah berkarya gitu nya. Tugas urang mah terus Tugas urang kalau Penghargaan mah nuturkeun ka opainya. tah namun ari nu kitu mah bonus lah kangenya. Bonus eta. Kewajiban mah da ulah nempo buru. Karena kewajiban mah diburuhan teu diburuhan wajib. Wajib urang mah. Atau anawan ke urang teh nya loba subscriber eta mah bonus. Betul loba nu nyawer bonus eta mah tugas urang mah main sakitu. Loba nu ngajak ngarona bonus eta ge. Atau mah di panggung menang kabogok Bonus. Ya kan aya. Jika imah urang aya liwat tutung eta mah buhan. Mungkin bonusnya.
Tah pangitan utami nama orang dina budaya teh nu penting mah hiji cinta, ngungkapkeun ka cinta eta teh bebas. Deku nyanyi kapan seniman ayeuna mah aya ngungkapkeun ka cinta kana seni teh kurepek we eta mah eta teh sarua seni. Gitu. Depan. Man sodako macam teh kudu-kudu. Iya. Kuseuri. Batak mah aya kan Mang mah kamari jang. Wah. Sisirian ya jang. Alhamdulillah jang. Romo ke ujung hati dina pantau dah. Saya hancur belon aja dah. Itu eta mah kejadian Kang. Kadang makanya mah di jalan ngejanteng nyengir kita. Jalan. Mentak era kamar bapak mikir ngajanteng di Cimacu. Angken lain sing eta teh. Nuju no, nuju sodako. Lanjutkeun salit deui nya. Salit itu perwasilana pangitan ayeuna teh di dieu urang ngalajenkeun nu tadi teh ya. Naon ayeuna disebutkeun di dieu teh aya amben. Tepas imah panggung nu lantena nu tadinya ieu. Salajengna aya disebutkeun tepas. Emper kene. Segog. Rohangan tambahan dina wangunan imah. Ilahanna dipake tempat teteunan barang. Oh nu tadi teh anggoanya. Aya oge disebutkeun pipir. Nah, pipir mah eta teh biasa di tukang urang. Ieu imah. Pipir imah. Bukan meja zaman aya mah virus. Pipir. Nah, pipir gede mulus ya. Sekali wae ieu bener. Tah parisalena pangitannya eta guaran dina wengi ayeuna nya mah ya. Guaran wengi ayeuna pangitan urang teh dina ngaguar bagian-bagian tina bangunan jeung bagian-bagian tina iman. Naon cenah kudu apa urang teh? Kitu nya. Di luang mah yang lain tina bisurang. Hiji nanti pada urang. Tah eta laras pisan. Saena urang sok sanajan ti budak angon cek paribasana. Luang napi hadeun mah. Bawa gitu. Ayeuna sok ajaran di dieu teh ajangan eta mantap tadi. Tapi butuh tuh. Itu tuh mah ulah di ahul lah. Dua. Sebab naon? Sebab Ayam ge untungkeun sasakan tina bujurna aja. dan nau keluar. Nau keluarna. Tah kitu. Mati bujur artis. Wah, Mantap. tadi dah. Ulah gitu. Butut lah. Ada bus naon upang seungitna eta Bus harum. bus harum. Bener bus harum. Tapi aya nu bus seungit. Naon? Bus siat ya. Pan harum baunya gitu. Tah parisadana pangitan guaran dina wengi ayeuna sakitunya modai pangitankeun urang teh salit-salit nareka deui gitu biasa. Mudah-mudahan kapagena urang teh komplit deui nya. Siamuna tos salse, wala tos salse. Oh insyaallah seueur deui durasi pangitan sabetas biasa dikitunya. Da urang mah pangitan hiji riung naon bengkung ngariung, bongkok ngaronyok teh ya kitu eta teh palibasa beuleuh. Utamana mah parisadayana pangitan dina ngaguar obrolan guna sunat teh aya misi anu memang penting ya teh. Naon sim kuring teh ngaguar terus ngaguar budaya hiji 2 3 mah pasti aya nu nyangut gitu eta teh. Da pangitan ternyata rekan-rekan sadaya upami ningali Kang Ayang ya kana YouTube. Lamun cek itu mah kana Yusuf. Nah YouTube. Dina YouTube teh ternyata parisadana wah eta anu ngaguar Sunda rek nyanyi Sunda. Bobodoran Sunda. Calung seueur ternyata. Tah ngan saukur di dunia maya. Tah pangitan urang mah nya mun bisa mah nepi ka dunia nyata. Kunaon cenah eta teh palawagi anu dina YouTuber teh meureun saking ku geus teu dihargaan di dunia nyata, di dunia maya we. Tah mata tadi ge kumaha wae carana, iraha wae waktuna ngarumat budaya mah wajib hukumna gitu. Ada anu nyangutnya. Nangton. Kanulah di dunia jeung akhirat teh. Laras pisan mang Herman. Laras pisan dunia akhirat. Paneta teh naon dunia akhirat terakhir kan. Terakhir akhirat eta teh. Datu kieu ye lamun dilelempeng kana urusan agama mah ada ieu masalah budaya teh ya. Dalilna eta teh. Dalilna teh eta teh saur kasauran ulama-ulama mah kubul waton minal iman. Mencintai tanah air teh. Kubul waton minal iman. Artinya teh mencintai tanah air sebagian daripada iman. Ari tanah air teh panjerona teh warga, budaya, adat eta.
gitu. Tanah air teh Tanah air dengan lain seukur tanah lain ukur. lain balong tanah air mah. Lain. Lain. Sungai. Tapi lemah cai. Lemah cai. Lemah cai jeung anu aya di luhureun lemah cai eta. Aya naon di Indonesia? Aya budaya, sarua aku dicintai. Tercinta karena budaya, berarti tercinta karena tanah cai. Gitu. Emang yang karena budaya, Budaya. namanya orang teh pasti aya orang Sunda mah. Aya rasa cinta nama. Aya. Ngan penting ngan naon teh anu leuwih penting ayeuna mah ngahudangkeun deui rasa cinta eta. Ngorek deui. Mata painter kalau disadayana ieu lagu ngabuar budaya penting pisan. Keur eling atau silih elingan gitunya kapal disadayana. Tah painter paling sadayana ieu teh hapunten anu kasuhun sanes teu hoyong panjang kalasan painter teh simkuring tadi ngawitananya tamu salapan da wengi da kumaha hujan teh tapi euna partosna 11 painter kaos sementawis mah urang tutup deui ka dieu nya biasa bisi ngelak modai pilih aya tutur saur teu kaukur rek basa nu pasalia pilih aya tutur nu ngabentur ngebelentrang hapunten we nya kapal sadayana atur nuhun bagi sadayana nu paratok marancon dana ngarona Facebook-na Kang Hen dibagikeun wae teu hilap enjing tayang dina YouTube-na Karir Lingkar di like, di komen, di subscribe jeung dibagikeun. Tah sakitu ti simkuring pen urang tutup pai acara ngarona ku lagu Ngaguar Budaya.